Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Falaqad qala Allahu azza wa jalla fi Qur'anihil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atu hurum Zalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum wa'alamu anna Allaha ma'al muttaqin wa'alamu anna Allaha ma'al muttaqin. Judulnya bulan Muharram dan Asyura. Nah, bulan Muharram sampai jadi perhatian khusus karena banyak di sekitarnya sunnah-sunnah tapi juga bid'ah. Peluang dan pintu pahala luar biasa terbuka pada bulan Muharram karena pahala ibadah-ibadah di bulan Muharram oleh Allah diistimewakan. Jika memang itu ruhnya dan nilainya adalah bentuk penghormatan kita kepada bulan, memang bulan Muharram adalah salah satu bulan yang khusus dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Tata peluang dan pintu sunnah dan juga pahala yang lebih besar walaupun amal yang sama. Saum Senin panatete sunnah Rasul. Berbeda nilainya saum Senin di bulan Muharram dengan bulan-bulan yang bukan bulan yang disebut hurum. Pan aya opat katanya disebutna minha arba'atu hurum. Tapi karena penghormatan itu terutama kalau sudah sampai ke al-ashir minal Muharram. Nyata tanggal hari 10 yang dikenal dengan Asyura. Mangga Jawa. Ke keraton-keraton. Ada acara kirab. Khusus ngurlingan keraton. Dengan ritual tertentu dengan doa-doa dan jampe-jampe tertentu eta teh nitipkeun
keberkahan eta karaton ya karena tanggal 10 bulan Muharram. Beh dituna aya deui anu khusus eta mah ka gunung anu sok meletus we teh. Tahu gak? Nah api-api tenan Gunung Merapi teh pencit muning daging namah bagikeun huluna angkut ka ditu ka Gunung Merapi. Terus itu dikuburkan di Gunung Merapi. Supaya apa? Dengan barokah Asyura 10 Muharram entong batuk wae atuh cenah Gunung Merapi teh ya jegoh deui ya sakali ngajagohna pan eta alalabur ti perkampungan terutama masyarakat yang tinggal di Gunung Merapi tak kitu kumaha caprak di kubur hulu muning di dinya batuk teh nya usum batuk mah batuk we tapi karena sudah menjadi mainstream terutama akidah nu eta dilaksanakeun sarta lamun geus jadi akidah kajian wah jauh di luar nalar urang moal kahontal ku kacerdasan jeung pikiran malajud rikul uqul nu moal kahontal ku kacerdasan jeung kapikiran naon kaitanna batukna Gunung Merapi jeung hulu muning nu dikubur di dinya jadi nu geus jadi akidah karena akidah sendiri adalah al-aqid al-aqdu mengikat tah jelema mah lamun geus kabeungkeut ku hiji akidah rek musyrikin kafirin maupun muslimin pasti bakal kuat ku beungkeutan eta sabab lamun longgar can jadi akidah can bener jadi akidahna naon maknya aya dibeungkeut tapi kitu siga cekek logor teh cekek logor jadi akidah mah cangreun pageuh krak ret di talian tah geus teu bisa usi ku akidah mah teu ka harti ya eta we kaji kitu nu kaduana ieu lamun di Indonesia teh rupa-rupa perayaan upami di ditu di Sukabumi khusus Sukabumi eta mah bringa-bringan ke pentingna malam tahun eta teh malam tahun Asyura teh ngabringkeun eta teh digugulukeun ku bupatina geus jadi adat atuh. Kalau hanya sekadar kebudayaan, kegembiraan, alah pek teh teuingnya. Ari budaya nu sifatna kegembiraan. Jika asok aya dinu hajat geuninnya, dinu hajat aya receh geuning aya permen aya naon, barudak kumpul sok paheula-heula pek teh teuing aya sekadar kegembiraan mah. Tapi lamun waktu diawurkeun aya kepercayaan. Lamun waktu kawinna disawer eta pasangan rumah tangga bakal rajin sedekah ka dituna teu bisa jadi akidah tapi lamun sakadar kagumiraan pek teh teuing katosnya jadi urang ge kudu apik deui kade lamun mirip bisi kababawa ngaranna tasabbaha biqaumin fahuwa kababawa eta mah tapi lamun mirip tapi teu kababawa masing-masing we pan teu kaitan ari ibu bapa lamun ningali anak make kongkorong salib reuwas moal naon reuwas nah bet reuwas sieun kababawa ari kitu mah sakadar meni lucu cenah terus teh pangaruhna naon kan secara akidah berarti teh pangaruh ibadah oge teh aya berarti keur manehna mah nu kitu teh kaheureuyan pek teh teuing da sakadar mirip mah contoh ya tinggal jiga naon eta kusen jiga naon eta nah dipasang di dieu kartosnya ada teu aya niatna naon ieu mah isuna kitu we da memang umum di urang mah tanpa ada ikatan akidah tanpa ikatan ibadah sehingga akhirnya kan tidak melahirkan ritual tidak melahirkan berbagai bentuk ibadah geus dipasang beres. Terus geuning ayeuna mah cenah menghindari anu kitu nya di belenong-belenong gitu. Apal teh ti mana mimitina eta? Ti Cordoba Spanyol keur zaman can datang Islam. Eta teh anu bentuk-bentuk nu dikarari bulah ge teh asalna ti Spanyol. Nu kebudayaan naon Nasrani asalna pan. Aya deui anu wah mun naon teh cep barurum, baru ti ditu ti Tionghoa. Selama itu tidak ada kaitan dengan kepercayaan tidak ada masalah. Contoh di orang ai lebaran sok naon usum naon di lebaran
Kupat. Apa teu asal muasal mimiti lahir si Kupat? Tahun 1330-an. 1330-an. Di hiji perkampungan besar di Bali dengan kepercayaan Hindu yang luar biasa, tak eta teh sok nyarieun Kupat. Tuluy we si di Baledong disebutna perang ketupat. Cili serang kata jadi panyiun pagede-gede. Pagede-gede nyarieun papejel-pejel pan ke perang. Kayak kampung anu jeung kampung anu, tapi tidak ada permusuhan ieu mah. Tapi itu satu kepercayaan untuk mengundang mudahnya rezeki ke kampung eta. Kenu panen bakal lancar gitu. Di antarana teh nu dagang atuh lancar. Ngan satahun sakali kudu aya acara perang ketupat. Mimiti aya Kupat teh tidinya. Datang lebaran orang pun perang orang kayak ketupat palus-alus pangenah-ngenah hayu kara rompoknya pan eta teh perang Kupat. Tapi apakah tasyabuh? Tiap-tiap nu mirip eta langsung dihukumi man tasyabaha. Makanya harus hati-hati. Tandugi ka Dewan Hizbah kamari khusus nyidangkeun nu kararitu. Bisi kieu. Lantaran contohnya lalaunan ieu mah lalaunan. Orang narima ti kolot urang teh geus ngabidahkeun kana hiji pagawean. Tah. Pelajaran teh kitu nu pada pagawean kieu teh bid'ah. Pagawean kieu teh bid'ah. Pan geus ditarima bid'ahna. Tah lamun geus ditarima bid'ahna sakali deui. Lamun urang geus narima kana bid'ahna tapi encan bener-bener ngarti teh naon sababna bid'ah geus ya. Ngan ditarima we heula eta tah kitu. Bid'ah teh. Dalilna teh gampang, kari macakeun man amila amalan. Nya, da bid'ah teh apaan? Man amila amalan falaisa alaihi amruna fahuwa raddun pelajaranna mardudun gitu. Teh pelajaran. Da bid'ah heula. Ari bid'ah teh nyata sarua jeung man amila amalan siapa yang mengamalkan suatu amalan falaisa alaihi amruna teu aya urusan boh parentahna boh anjuranna ti Quran jeung sunnahnya bahwa raddun ditolak da bid'ah teh ya. Tapi lamun disebut naon sababna bid'ah eta nu urang sakapeung can jelas gampang ari geus bid'ah mah kari man amil amalan ngertos kadituna kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin kenah teh di kabeh jelema nu beda jeung urang ka neraka. lantaran orang geus ngarasa entak simburing di pasantren simburing ditekankeun pelajari perbedaan pendapat teh pelajari. Naon sabana baheula make jeung aya Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah alias Imam Ahmad bin Hanbal. Nah murid-muridna nepi ka kagum ka guru-guruna. Da eta mah soal metodologi ngaranna. Eta nu kudu dipelajari. Jadi entong hanya mengenal perbedaan pendapat istinbatul ahkamna. Jangan hanya tahu ujug-ujug cek ieu mah haram, cek ieu mah makruh, cek ieu mah mubah. Tak entong eta na wungkul, pelajari jalan pikiran. Kartosna. Nah, ieu ulama-ulama besar ieu. Imam Malik di Madinah moal aya 2 di mana-mana jalma datang nyungkeun fatwa ka anjeunna. Artina ieu ulama luar biasa. Dikagumi oleh pelanjutnya Abu Hanifah. Ngaguru kadinya. Tapi ngaguru teu hartina kudu sarua. Da ieu mah soal jalan untuk memahami Quran jeung pan aya jalanna mah nya teu puguh-puguh atuh. Kete aya akurna, aya bedana. Kartosna. Nu dekeutna Hasan gaduh murid Al Ustad Abdurrahman. Ari Hasan sami sabaraha man sami wae. Nya teu atuh. Usum sami-sami. Oh paingan da eta mah guruna, palebah sami mah. Tapi palebah berbeda pendapat hasil istinbatul ahkamna nya wajar. Naon sababna? Sabab nu disebut jadi murid teh lain jadi pengikut. Lamun benernya ka guru tong jadi pengikut. Penten sareng ka nabi.
Ka nabi mah urang kudu jadi pengikut, tuturkeun naon sababan nabi mah mustahil lepat, nabi mah maksum, matak wajib ittiba'ur rasul, ya kan, mengikuti rasul wajib da eta mah maksum. Sahabat sahawae waktu nabi jumeneng berbeda pendapat osok tara nya osok aya begitu di perjalanan nu saurang gugulitikan tayamum teh nya, nu saurang kajian henteu lantaran bingung kene kumaha cara ngamalkeunana. Terus we saparan-paran nu penting mah tayamum soalna cek Qur'ana ieu kakara turun ieu ngan can aya penjelasan perak-perakanana. Naon disebut yen kabar datang apabila satu ketika air tidak ada ganti dengan tayamum kakara berita sakitu. Ari tayamum teh cenah suaidan thayyiban, make kebul nu bersih. Atuh sahabat teh geus gugulitikan ningali taneuh ieu rada bersih ya gugulitikan atuh kitu. Aya deui nu da bingung cenah henteu geus aya cemburi mah sacabak-cabakna begitu teh famsahu biwujuhikum wa aydiakum minhu. Oh ngan wajah jeung leungeun hungkul nepi kana pergelangan da kitu. Ti saha eta jelaskeun ka Rasulullah ittiba sadayana. Eta ari nabi aya keneh mah regreg. Tapi begitu nabi tos teu aya ari sahabat akur teras bujeng-bujeng. Bujeng-bujeng. Ari urang kumaha sikap urang? Pan cek salafi mah eta teh urang teh kudu salafus sholih wae. Nomor hiji teh sahabat ya. Ditaros sahabat nu mana? Kenapa? Karena sahabat pun sering berbeda-beda pendapat. Contoh kasus disidangkeun ku Dewan Hizbahnya ti payun ya ti payun. Contoh aya jalmi suami istri sapatemon samemeh tawaf ifadah. Sedangkan kakara beres jumroh akobah, beres gunting rambut tahalul. Eta parantos tahalul ngan disebut tahalul asgor. Disebut tahalul leutik keneh tamatuh can tahalul hatam halla kullu syai'in ma haruma minhu. Begitu jumroh akobah tergunting rambut naon nu haram lantaran ihram haji katusnya nangge seseungitan istri pamaget pan haram. Lamun pamaget make tutup kepala, make topi, make kopiah, make naon gitu. Make pakaian anu dipertemukan ujungnya dengan dua jahitan dan jika kieu. Kan bae da urusan akidah teh ka harti. Nah naonan haji dicarek ngaput. Nya jika kieu pan haram. Nya teh ka hartosnya. Tak kitu akidah teh. Eta rek muslimin, rek musyrikin kafirin, lamun geus dibeungkeut ku akidah bakal dituturkeun. Nya urang ge pan kitu. Nah, hadirin kata iman. Kumaha atuh hukumna? Sedengkeun ieu mah kakara tahalul asgor. Halal kullu syai'in ma haruma minhu, halal segala sesuatu yang haram karena ihram hajinya illa nisa, angin hubungan suami istri. Sahabat anu kajadian. Duka sahabat duka tabiin. Dan di zaman Nabi mah teh kantos kajantenan, itu masalahnya. Lamun di zaman Nabi kantos kajantenan, ku Nabi ditetapkan hukumna ittiba'ur rasul pasti sadayana para sahabat oke harusnya. Tapi begitu zaman Nabi teh kajantenan, zaman sahabat kajantenan, berarti ini kasus baru. Sedangkan kasus baru gitu eta teh lamun harita aya nu mirip-mirip kajadian zaman Nabi sok disebut jurisprudensi lah cek urang mah. Cek bahasa fikihna qiyas. Atau secara umum disebut istiqra. Istiqra teh mapandekeun kajadian nu anyar nu can aya hukumna kanu geus aya hukumna secara umum eta istiqra. Contoh istiqra mah gampil. Hadane khatiman upami sujud maca naon? Sujud dina salat. Cok aya nu subhana rabbiyal a'la nya tanpa wa bihamdi da kata. Aya jalmi bakat wafik kada itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la na sahih tapi tambahan wa bihamdina dhaif. Apik manehna mah
Subhanallahil a'la tanpa bihamdi. Pan apik atuh sieun bid'ah. Ngan jadi dua aya nama jeung tanpa. Bakat apik jadi. Nya pan apik teuing teh. Ebak subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Cek nu ngarti ieu disebut ilalul hadis ngaranna. Ari ilalul hadis mah mun bisa mah hadis teh kabeh dhaif. Eta ilmu ilalul hadis. Sabab gawena kokoreh kakurangan rawi. Nu ngariwayatkeun tama tok pariksa ku ahli ilal mah gawena teh neangan sugan we dina hadis teh aya kelemahan eta ngaranna ahli ilalul hadis gitu tangke aya nu ngabelana jeung sajabana subhanarabbiyal a'la sahih gitu begitu tambahan wa bihamdi ziyadatul mardudah ini adalah tambahan yang dhaif yang ditolak gitu mata teu meunang make wa bihamdi gitu. Lalu bakat apik subhanallahil a'la. Duh, harita mah osok. Ayeuna mah tanpa wa bihamdi. Teu make wa bihamdi. Jadi bidahna dua jeung tanpa. Tah dan khatiman. Begitu Rasul pupus. Saur Abdullah bin Mas'ud. Sok we cenah mencit onta sing gede. Eta bin Mas'ud lantana sapatemon samemeh tawaf ifadah. Haram hukumna ari haji matosa dah haji nu pokok mah asal parantos hukum di Arafah mambis di Muzdalifah faqad tammat hajuki tos tamat haji mah tos beres geus bisa disebut pak haji jeung bu hajah lah kartosnya ngeun hiji deui isuk jumrah Aqabah mimiti meunang make sesengitan geus jumrah mah make pakaian biasa mah tak sok marakal teh dina kantong teh bari jumrah Aqabah mah bari makal kantong leutik di jono teh baju khususna bapak-bapak engke dina beus salin teh ibu-ibu punten marali ka ditu heula bapak-bapak bari salin teh lantaran hayang tawaf ifadah geus make pakaian biasa geus halal kecuali satu in an-nisa alias hubungan suami istri ya kajantenan ya tahun 2018 cedeungkeun di Persis can aya fatwana para ulama oke para sahabat beda-beda Abdullah bin Mas'ud teu sah cenah hajina haji tahun hareup gantian coba lamun fatwa Abdullah bin Mas'ud dipake tahun ayeuna eta jelema kalenger naon sababna ngadagoan geus 20 tahun teu sah sebutkeun haji deui tahun hareup rek kumaha bisa henteu fatwa eta dipake zaman ayeuna geus teu muqtadul hal atuh Allahu yarhamu al-Ustaz Haji Usman Siliudin jadi nepangaosan ditaros Ustaz punten abdi mah cenah ka Mekah teh ka haji teh teleres nah kumaha gitu abdi mah ihramna wae di Bandara King Abdul Aziz sementara saur Ustaz kadah di nu pesawat ketika pesawat tepat di bawahnya itu adalah perkampungan Kornul Manasik ari abdi bicara nama gampang teh ngajawab mah baheula kan bae tong jadi pikiran haji deui tahun hareup geunahnya dijawab gitu oh mohon atuh Ustaz pidu anak da bener daftar deui duit aya berangkat tahun hareup hari tak mah hari ayeuna coba umur geus 70 terus waiting list sampai ka 20 tahun tah itu yang disebut dengan kade fatwa mah sanes hanya hitam putih hukum tapi seringkali juga harus melihat situasi dan kondisi siapa yang akan diberi fatwa tersalamana satu fatwa cocok untuk semua mata dina kaidah usul fikih para ulama taghayyurul ahkam bitaghayyuril azminati wal amkinah nanti akan banyak hukum yang berubah karena situasi dan bisa satu hukum berlaku di semua kondisi katosnya mata dikenal we istilah rukhsah tuh ada eta teh hatina robahna hukum sanes hartosnya daging babi naon hukumna nah ari waktu eueuh dahareun kecuali babi mun teu dahar bakal maut ad-daruratu tubihul mahdurat ari kamadorotan teh nu haram jadi tuh robah jauh papan tina haram kana mubah teu kana makruh heula nya hartos berarti berubah sholli qaiman ari qiyam dina salat rukun teu sah teu nangtung da eta teh qiyam teh rukun soroa teu nangtung mah jeung teh sujud jeung teh ruku pada rukun tapi lamun jeleumana nyeri tuur teh itu teh ngadareg deui kala-kalabuh kala diguling kumaha rek terus nangtung faqaidan robah teh nu jadina rukun
digentos ku jadi diu mah diu kada memang sakitu bisana tuh hukum teh bisa berubah sekedar contoh mantak kudu jeli jangan sampai nanti menghukumi nu orang menjadi sangat susah melaksanakannya. Moal aya hukum nepi ka jalma teu sanggup ngalaksanakeunana. Titik. Lamun aya fatwa nepi ka jalma teu sanggup ngalaksanakeun pasti fatwa eta nu salah. Katosnya la yukallifullahu nafsan illa anger we. Da hukum mah kudu sesuai kemampuan norek ngalaksanakeunana. Teu mungkin hukum wajib tapi keuna ka jalma nu eueuh kemampuanana mustahil. Eta contohna we contoh seula. Jadi hati-hati nu pokona bulan Muharram eta teh jebakanna luar biasa. Ayat nu kusimpuling diaoskeun inda tasyuhur sesungguhnya bilangan bulan-bulan. Indallah menurut Allah di sisi Allah itsna asyara syahron 12 bulan. Teu mimiti iraha yen sataun teh 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardi kita billah ketetapan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardi diciptakan bumi, langit dan angkasa, antariksa dan sebagainya ini alam semesta eta teh geus ngawujud bumi panon poe berputar bergerak di porosnya teu ngeser-ngeser. Panon poe teu meunang ngeser. Lalu bumi sebagai planetnya matahari ngurilingan we dina garis edar anu lamun ngajauhan ngadeukeutan panon poe teh pas anger pangna bisa dihitung ge bulan naon ayeuna teh tanggal sabaraha jam sabaraha oh berarti bumi teh keur sakitu kilometer belah anu lamun ditingali ti panon poe anger sajam kemudian kumaha 2 jam kemudian kumaha anger. Kitu teh sok ayeuna panon poe lamun urang isu-isu kalangkang tingali lamun bulan anu tanggal sakitu rada beh dieu teh kalangkang teh panon poe bijilna beh dieu ye tangke teh ngeser katosnya eta teh bari anu ngadeuketan anu ngajauhan kumaha tanggal jeung bulan matak bisa dihitung disebutna perhitungan hisab astronomis eta ahli astronomi teh ahli ngitung jadi ari ayeuna bulan aya teh aya ayeuna bulan aya teh aya bulan hari bulan ayeuna aya teh aya nya aya atuh da teh aya mah kiamat atuh aya di mana teu kudu ditempo cicing di jero dihitung oh di anu sekian derajat jaraknya sekian ribu kilometer dari kitu kan harusnya tah eta ngaranna perhitungan hisab astronomi aya bulan gaweana teh ngurilingan bumi we capek itu pun pada garis edar yang tidak boleh pindah-pindah lamun pindah teh salah sahiji kiamat teh mata kira hari kiamat tanda-tanda kiamat lamun panon poe geus terbit ti kulon baca hadisnya la taqumus saah moal waka kajadian kiamat hatta tatlus syams sampai terbit matahari min magribiha dari tempat tenggelamnya pamanan nas geus ningali panon poe bijil ti kulon mah isuk-isuk semua orang beriman ngan telat tanda-tanda kiamat nuku Allah samemehna karena informasi ini sudah sampai kemana-mana kade katosnya telat gitu eta kitu tah hadirin minha arba'atu hurum di antara 12 bulan teh aya 4 anu dimuliakeun pisan ku Allah mun Allah we ngamuliakeun pasti para malaikat bakal ngamuliakeun lamun para malaikat para nabi ge ngamuliakeun bulan Muharram lamun nyeun dosa di dinya beda bobot dosa sok sanajan dosa nu sarua ketika berbuat amal saleh nu sarua oge di bulan anu 4 ieu mah beda nilaina di hadapan Allah Subhanahu wa taala takdirnya disebut zalikad dinul qayyim inilah agama yang lurus di zaman iraha di zaman Nabi Adam disebut lagi yauma khalaqas samawati wal ard geus 12 bulan fala tazlimu tuh jadi ditambahan larangan apakah boleh melakukan kezaliman di luar 4 bulan ini haramnya
Kumaha lamun di bulan anu diharamkeun ku Allah nambah deui lantaran ditambah deui bobot laranganna. Fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian melakukan kezaliman baik pada diri sendiri maupun kepada orang lain fihinna pada 4 bulan ini. Eta tambahan khusus ya Allah yen 4 bulan mah teu tiasa mafhum mukhalafah. Cek santri mah naon mafhum mukhalafah teh, maka janganlah kalian melakukan kezaliman pada 4 bulan ini. Berarti di luar 4 bulan mah eta mafhum mukhalafah teu pas. Tapi ieu mah disebutna naon mafhum muwafaqah fahwal khitab. Di bulan lain dosanya besar, apalagi di 4 bulan yang dihormati dosanya akan lebih besar. Berarti sebaliknya lamun saum oge ibadah oge pahalanya akan lebih. Kemudian waqatilul musyrikina syaratosyat eta mah bab eta. Sakitu tah hadirin naon wae aya bulan-bulan nu haram. Nu sakapeung mah da urang manakna ge teu boga jadi teu ngeunya. Gitu. An Nabi Bakrah radhiyallahu anhu dari Abu Bakrah semoga Allah meridainya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol az-zamanu qad istadara, zaman waktu ini sudah beredar. Sejak kapan? Sejak diciptakan langit-langit dan bumi teh. Kahayatihil yauma, baheula timiti ayana nepi ka ayeuna masih jiga kitu peredaranana. Tidak ada perubahan dan pergeseran. Artinya perubahan pergeseran eta mah kiamat teh. Salajengna khalaq yauma khalaqas samawati wal ard as-sannatu 12 syahron. Ari sataun teh eta aya 12 bulan. Ti baheula sejak ciptakan langit dan bumi. Minha arba'atu hurum, ti baheula oge tos aya di antara 12 bulan teh 4 bulan nuku Allah disebut ashurul hurum, bulan-bulan haram. Naon arti haram teh? Naon haram teh? Yang dihormati. Matak orang Arab mun ayeuna ngobrol sareng urang, antal mutajawiz ya? Nanya ke orang teh. Antal mutajawiz gitu. Apakah Anda sudah menikah? Itu teteh sopan. Ayo antal mutajawiz, kam hurmatu make kecap hurmah. Zawajuk eta biasa istrimu zaujatu, tapi lamun ngahormat diganti kalimat hurmatu. Kenapa? Karena istri di situ ada kehormatan suami dalam rumah. Bahasa sopan teh hurmah disebutna gitu. Kamu hurmatuk dari Arab biasa nanya sabaraha cenah bojona biasa ada ditu mah. Mun di orang mah nya biasa we hiji gitu. Pada biasa. Supir wae pan minimal 3. Mun teu 3 pada moyok. Cek sebenarnya can pantas anta jadi supir. Nah pamajikan kakara 2 tuh gitu aduh. Supir we da pamajikan hiji. Tadi urang. Gitu hadirin. Minha arba'atu hurum. Salah satu mutawaliyat, di antara yang 4 bulan ini nutil bulan menyambung. Berturut-turut. Nyambung. Naon wae cenah nutil bulan nyambung teh? Dzulqa'dah. Atos kalangkung atos parantos kalangkung. Bulan kasabaraha eta Dzulqa'dah teh? Lan 11 nya. 11. Hari Syawal sasi kasabaraha Syawal? Ka-10. Hari Ramadan? Ka-8. Hari Sabat? Kang itu ngalah. Ada 8. Hari Dzulhijjah? Ka-12. Oh berarti ayeuna teh bulan akhir tahun. Tuh, ayeuna teh akhir tahun. Berarti tereh tahun. Hati-hati. Muncul berbagai ritual di sekitar penyambut tahun baru dengan alasan menghormati bulan Muharram. Ari di zaman Nabi aya bulan Muharram? Aya. Naon Nabi lamun maghrib mimitina teh saneh? Beda sareng anu Masehi mah jam 12. Penting. Oh, pepatasan teh rame di mana-mana. Aduh, geus tara bisa sare we. Matak lamun erek tahun baru sare berang keneh. Naon sababna lamun geus jam 12. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Di kota Bandung bawa pepatasan di mana-mana deui. Lamun leutik tamu anu make kembang api teh. Atuh pugupan jadi kalaluan narempo deui teh duh. Nah, eta mah tahun baru masih ya. Tah kapangaruhan jiga anu gegeran.
Bahasa Arab teh gegeran teh. Gah garoyu gah giru gegeran. Gegeran, dar melu merayakan. Kumaha carana ka masjid, cenah ka masjid. Batur mah cenah pesta mabok-mabok urang mah ka masjid. Naon bedana jeung nu mabok-mabok? Pedah malam tahun baru ngahajak ka masjid rek naon? Kartosnya eta teh jebakan eta teh. Sebetulnya tasyabuh. Anu Nabi SAW tidak mengadakan sikap khusus, ibadah khusus, dan orang ngajak lompat ka dina teh kana sakitu maca la ilaha illallah. Aya nu kana itu teh. Sakitu maca tasbih, terus salat malam berjamaah, terus ngarariung bari careurik. Cok disebut malam naon teh dengan anu bari careurik teh geuningan. Aduh, careurik naon ieu teh nya atau kudu urang teh kudu muhasabah. Tahun ini sudah habis, akan datang tahun baru, sok urang muhasabah. Muhasabah teh naon? Ya Allah, dosa abdi teh anu hapunten. Insyaallah tahun pajeun abdi teh kitu. Nah, yang lain unggal bulan, unggal poe mun bisa mah nya ari nya mah penyesalan, tapi ka kudu satahun sakali kakara taubat. Eta tah anu bahaya teh siga jebakan-jebakan, siga tina agama Islam padahal pikiran jelema titik. Eta jebakan teh kitu. Eta teh kakara datang malam tahun baruna. Hari ieu mah leres Dzulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Tanggal bulan 10, bulan 11, bulan 12. Eta teh disebutna 3 bulan yang dihormati yang nyambung berturut-turut. Salasatun mutawaliyat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram. Bulan 10, bulan 11, bulan 12, akhir bulan akhir ta peceleng we heula Rajab. Ta Rajab mamisah kahalangan kedua sasi alladzi baina Jumadil Sya'ban Jumadil Ula Jumadil Akhir Rajab kakara tuh. Jadi Rajab teh aya antara Jumadil Akhir sareng Sya'ban. Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Tos Sya'ban? Ramadan deui wae. Sasi sabaraha tadi Sya'ban teh? Teton. Salah telatnya keun lah. Gitu. Jadi Rajab sasi sabaraha tuh? Apa dikurangan ku ieu? Geus gede mah. Jadi tadi sekali deui memang ada nilai tersendiri baik dalam ibadah. Ibadah nu mana? Sok hadisna geus. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu parantos ngadawuh, afdhalus siyam ba'da Ramadan, seutama-utama saum setelah bulan Ramadan, Syahrullahil Muharram, adalah saum yang dilaksanakan pada bulan Allah. Bulan Muharram disebut nage Syahrullah, bulan Allah. Sahih hadisna ieu teh. Sahih. Mun dhaif mah geus tong dipikiran. Justru sahih. Karena sahih dan bulan Muharram disebut Syahrullah, itu adalah bulan Allah. Dan saum pada bulan Ramadan, afdhalus saum ba'da Ramadan, sebaik-baik saum pada bulan Ramadan. Wa afdhalus shalah, anapun yang paling utama di antara salat ba'dal fardhu setelah salat wajib, salatul lail. Jadi mun patarosan salat naon anu langkung utami saparantos salat wajib? Nah, sekian mulai lah tuh tahajud teh. Aya hadisna ari salat saum sunat samantar Ramadan nu pangabdolan naon? Saum muharram apa dia aya hadisna. Kartosnya tuh hadisna teh kieu atuh. Sakali deui an Nabi Hurairah katampi ti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah sapapaosna ngariduan mantena. Qala anjeunna sasaura qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah parantos ngadawuh, afdhalus siyam pangutama na saum ba'da Ramadan saparantos Ramadan, Syahrullah nyaeta saum di bulan Allah, al Muharram teh ngaran bulanna. Wa afdhalus shalah ba'dal fardhu salatul lail. Saum nu mana eta teh? Tuh.
saum naon wae nu aya nu tiasa kartosnya aya Senin Kemis di bulan Muharram aya sok langkung giakeun tah puguh ngahormat Muharram teh kartosnya puguh selangkung semangat sabab lamun megawe dosa di bulan eta dosa anak namahan tapi mun megawe naon-naon nu jadi sunah Rasul engke pahalana oge nambahan lantaran anjuranana kuat ku ayat fala tazlimu fihinna anfusakum di bulan lain ngazolim teh dosa tapi lamun ngalakukan kadzaliman nu sarua dilakukan di bulan anu opat ya khususna Muharram eta dosana nambahan padahal dolimna masami eta disebut non cek bahasa Sunda mah babul qomoi teh eta teh lamun orang Bandung ai orang Camis Tasik mah babul angoti tah angot cenah lamun dosa nu sarua tapi dipigawe di bulan Muharram. Hadis nu kadua bari siapkeun patarosan Bapak Ibunya amat ya jeung nu hararese deui ulah nu gampil supados teu kudu ngajawab. An Ibnu Abbas dari katampi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mudah-mudahan Allah sapaposna ridho kaduanana nyaeta Abdullah sareng Al Abbas qala Abdullah nyaurkeun qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu sumping al Madinah ta ka Madinah faroa salajengna anjeunna ningal al yahuda kaum Yahudi tasumu keur sararau yauma asyura nyaeta kaping 10 tina bulan Muharram faqala Rasulullah tumaros ma hadza naon samana Yahudi make jeung saum asyura sagala kartosnya dirinya pan Yahudi nah make saum asyura cek Yahudi ari Musa nabi saha nabi saha dan nabi kami cenah Yahudi jeung Bani Israilnya nabi kami cenah teh Musa teh justru anjeun cenah make jeung saum sa Rasulullah mah qalu eta Yahudi ngajawab hada yaumun sholih ini hari keberuntungan ini hari yang sholih hada yaumun dinten ieu teh alias 10 bulan Muharram najjallahu Bani Israil min aduwihim eta teh dinten disalamatkeun Bani Israil sa Bani Israil teh nu harita ittiba taat tunduk patuh mengikuti Nabi Musa dina tarikh sababaraha diterangkeun jumlah nu harita ngeriung di sisi laut nu bararingung lantaran Firaun jeung bala tentarana sorana geus cinggarorobo kadenge sampai satu sama lain saling melihat cek Firaun sia paehan kabeh sia kitu aku mah ari umat Nabi Musa jumlahna teh harita teh 60.000 umat Nabi Musa mah tuh jumlah jamlah teh hasil dakwah sakitu pengorbanan teh nya jumlah 60.000 nah, Musa kumaha ieu teh cenah Allah ngajamin lamun akidah la ilaha illallah teras nuturkeun anjeun dijamin bakal bahagia dunia akhirat ai bahagia kieu di sisi laut anu eueuh jalan kumaha tah mun simpuring jadi ustad bayangkeun we umat diolo diajak sangkan ngiring ka simpuring terus kitu naluturkeun saprak nutur simpuring kabeh hirupna teh jadi susah Meureun nanya ustaz kumaha teh saprak nuturkeun ustaz jadi susah akeun bae orang susah berjamaahnya bar kitu teu bisa caina Nabi Musa ditaros kitu cek bahasa Sunda mah didoni nya mana janji Allah yang bakal bahagia teh geuning kieu kanyataanana nangis Nabi Musa pan ya Allah in tatrukuni fi hadza ya Allah upami salira ngantunkeun abdi dina kaayaan kieu umat kecewa tuluy nepi ka hancur lulantang nu kahijina meureun kepercayaan umat luntur nu kaduana dakwah moal anu neruskeun da yakin Firaun moal disesakeun atuh da bakal disepkeun ku Firaun ada puguh sidik geus amak ti harita ti iraha keneh atuh mentok kitu tah kitu ari surah Allah idrib bi'asaqal bahra fanfalaqa fakana kullu firqin ya kan katauzil ati Musa moal aya Allah mengabaikan hamba nu iman
cok gawe heula, sabar heula, tawakal. Engke aya titik di mana tos bagian Allah. Hartosnya tah ari urang mah sakapeung canaon-canaon geus kumaha Allah teh ieu teh tah urang nu can gawe. Nu kitu mah ngaranna pangadu. Nya atuh can ge acan geus sayoh nyalahkeun Allah suudon teh. Gawe heula maksimal. La yukallifullahu nafsan illa mal mungkin Allah nguji kitu lamun di urang teh kemampuanana. Salah urang teu daek ngoreh. Teu daek mikir yen eta kemampuan aya. Aduh, mun urang we kudu sabar, tawakal, sok sing kuat. Naon sababna? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Aduh, genah pisan ari ayat mah nya ngan palaprak diuji lieur. Lieur teh lieur Bu. Lieur nya. Ya, kitu jadi lieur teh ujianana naon sanes urangna. Urangna lah eta we ari 10 kilo berat hampang 10 kilo. Nah, habat make jeung hampang sagala. Kaangkat moal. Oh, si orang nyebut hampang teh kaangkat. Aya tanagana. Oh, eta. Kumaha lamun ngangkat cai wae geus ngaleper kitu gelas mata. Titah ngangkat 10 kilo. Paling kalah kaceuriknya. Jadi naon masalahna 10 kilo nu gaberatan atau tenaga nu kurangan? Nya eta suhunkeun ka Allah nya. Tong hayang hampang-hampang diuji masa ngakeun kumaha Allah. Ngan urang suhunkeun kakiatanna. Da nu gaduh kakiatan manging Allah nya. Bisi we di dieu aya ibu bapa nu keur aya ujian, duh muni berat lain beurah. Ujian mah kitu-kitu keneh. Ngan urangna meureunneun keur hengker. Berarti kudu ditambah kekuatan. Cek itu bungkul, tak sumbing geuning ka ustaz, terus ngobrol. Begitu geus ngobrol geus mimiti rada kemplong geuning. Anu kitu teh. Mau disebutkeun saha namanya? Oh. Subak WA teh ngendek nepangan isin. Ustazna sibuk jeung sabana. Nu antuhna mah hiji waktu saurkeun. Diantos we ada aya waktu age dinten anu jam sakitu sampai kitu. Geus we ieu mah masalahna teh berat we kitu. Begitu gok pernah ngobrol saja mah nuhun ustaz mending ngemplong cenah insyaallah sok tak kitu we kitu tak kitu jadi ustaz mah disangkana ustaz teh susah gitu gitu ada ayo kana politik geus jojoran beak duit sabaraha wah geus ripuh liur nepi ka rumah tangga ge jadi rada panas ngabring subing ka saha tah ka ustaz jadi itu abdi kieu nepi ka jumpun bojoge urang teh ngobrol pandangan urang gede ngagede hati kanggo takziah teh takziah pan teh musibah mah tak kitu ge mah tak berat ge meureun na bere takziah teh nguatkeun hate nu keur galau nu keur lemah tah eta hadir ustaz teh tukang dagang keur maju mah wah berenyong we nepi ka sagala beak ratusan miliar. Jam 12 peuting geus teu kiat sa dieu mah abdi kada penat jeung ustaz kada ngobrol sok ka dieu ka dacan care datang jam 12 peuting ngobrol nepi ka jam 1:30 peuting kan bae diladenan we gitu duh alhamdulillah nuhun cenah nuhun balik we kumaha ayeuna alhamdulillah cenah ngomplong ja laporan deui teh geus jalan deui usahana teh inget teh ka ustaz henteu apa geus jalan ayeuna mah canas nyindiran sasahan teh mah ngeun kitu teh aya nu kitu teh aya kitu tah Ibnu Abbas mah kieu sa Rasul teh ma hadza naon cenah Yahudi qalu hadza yaumun salihun ya salihun hadza yaumun najjallahu bani Israil min aduwihim alias Fir'aun dan bala tentarana fasomahu Musa nya Musa dipiwarang ka Allah pikeun saum dina tanggal alias poean teh anu anjeunna disalametkeun nyata tanggal 10 bulan Muharram. Jadi di zaman Nabi Musa tos aya bulan Muharram. Atau saya tanggal 10-na. Geuning eta salaum. Kah gitu. Qala kasa Nabi kumaha fa ana haqqu bi Musa minkum anjeun mah da geus umat nu sasar atuh. Da Yahudi ayeuna. Yahudi anu periodena tos sanes usumna bernabi ka Nabi Musa. Nah ngagugulung keneh wae Taurat, pan geus aya Quran, ayeuna geus beda zaman. Tah duit baheula teh payu zaman baheula. Aya dibelikeun ayeuna moal bisa. Geus zamanna ayeuna uang baru, cek baheula mah. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fasomahu wa amara bisyamihi nya Rasul ge saum we. Tah harita teh saum teh hukum
saum bulan Muharram tanggal 10 teh hukumna wajib. Tahun sabaraha lamun ningali kieu mah siga basa anyar hijrahnya. Berarti tahun ke-1 hijrah. Tos we nama sejarahna ngetang we tahun kedua saum Muharram. Tahun katilu saum 10 Muharram Asyura teh. Sampai tahun tibalah tahun ke-10. Nabi teh berhaji tuh. Nabi teh haji ya tahun ke-10 teh. Ayeuna urang eta bulan Zulhijjah eta teh bulan ke sabaraha tadi teh? Bulan ke-12. Berarti menunaikan ibadah haji itu pasti di akhir tahun, terusnya. Lamun kamina heula eta disebutna tarwiyahan. Berarti ihram teh di tanggal 8. Pan persis mah kitu di tanggal 8 katosnya. Tapi rata-rata batur khususna pemerintah Indonesia terus aya kesepakatan sareng Kemenag meni urang mah Saudi Arabia yen urang Indonesia mah hajina di tanggal 8 nyaeta langsung ka Arafah. Sah henteu hajina? Sah atuh. Da hukum sebut tarwiyah mun baheula mah sebut tanazul kartonya. Eta teh hukumna sunat. Tos diputuskeun ku Dewan Nisbah yen eta hukumna sunat. Nah urang nepi ka ngaibelaan pasea jeung Syekh Maktab bakat ku kudu wae kamina kudu anni manasikakum moal aya pagawe dina ibadah haji kajian sunat etan urang merjuangkeunana eta bab haji hartosnya naon sababna komo zaman ayeuna mah kade mun bisa matong anu kaliwat kajian ibaratna disebut sunat naon sababna hese deui ieu ka Mekah teh katanya tak eta nu persis dipertahankan gitu tah hadirin eta disebutna saum bab haji salajengna ye waktos ayeuna dugi ka wajib 10 teh Zulhijjah Dzulhijjah Rabiul Awal kitunya Rabiul Tsani sadayana Jumadil Awal Jumadil Tsani tah harina khotiman dina hadis sebatkeun ti Rasulullah wukuf di Arafah. Ti Rasulullah wukuf di Arafah. Nabi ka Rasulullah pupus teh mun dietang-etang eta teh 3 sasi, 2 sasi 10 dinten. Dietangna teh kitu. Salajengna Rasulullah teh saum Muharram nu terakhir. Lamun Rasulullah hari tahun ke-10 ngalaksanakeun haji, katanya pan tahun 10 ya. Berarti sumping sasi Muharram tahun sabaraha? Rasulullah ngalaksanakeun haji pan tahun 10 sok disebut haji wada sabab sasi artinya 3 sasihan teh Rasulullah pupus dugi ka bulan Muharram teh nya dugi kapan eta bulan 10 mulih we sedengkeun pan bulan 10 bulan 12 tahun ke-10 bulan Dzulhijjah seep berarti tahun ke-11 Rasulullah tahun sabaraha pupus di tahun ke-11 sok disebut bulan Rabiul Awal. Tah hadirin khotiman, saume Rasulullah teh ngan galecok wae Yahudi Nasrani teh sia anu nutur sarua mah sarua we. Katosnya sa Rasulullah ngarah maranena cempling tong ngomong deui cenah ngomentaran wae lamun kaula dibere hirup nepi ka taun hareup urang tambahan sapoe. Asyura teh jeung tanggal 8 disebut Tasu'a. Rasulullah pan pupus 2 sasi meureunnan ka ditu nanti bulan Muharramnya. Jadi bulan Muharram tanggal nu direncanakeun teh berarti ka tahun ke-12. Katosnya tah bulan Muharram tahun ke-12 Hijriah teh teu laksana. Tuh kitu hadirin. Sok urang baca deui hadisna. An Aisyah radhiyallahu anhu maqalat dari Aisyah semoga Allah meridainya berkata Rasulullah SAW berkata, "Kana yaumu Asyura tasumhu Quraisy." Kade orang Quraisy oge. Orang Quraisy oge sami sararaung fil jahiliyah. Wa kana Rasulullah SAW yasumuhu, Rasulullah pun saum. Falamma qadimal Madinah, ketika sampai ke Madinah, saumahu wa amara bisyamihi. Saum Rasulullah teh dan Rasulullah memerintahkan saum. Kata-kata amaro perintah. Al aslu fil amri lil wujub, berarti sejak pertama kali dulu disyariatkan saum Asyura hukumna
wajib. Matak saum wajib samemeh Ramadan teh aya dua. Nu kahiji Asyura, nu kadua Ayyamul Bid. Eta asalna wajib. Gitu tadi. Kemudian falamma furida Ramadan turun ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra walyasumhu geus ayeuna mah Ramadan nu wajib mah maka naon-naon saum nu memehna wajib robah teu leungit saumna mah robah sabab nu wajib mah ngan Ramadan unggul berarti saum naon wae di luar bulan Ramadan hukumna akibatna Asyura ge jadi toh itu proses disebutnya tatbiqus syariah perjalanan pembentukan syariat teh tak disebut falamma furida Ramadan ketika Ramadan diwajibkan taroka yauma Asyura kantunkeun di kumaha disebut dikantunkeun teh paman syaa somahu wa man syaa tarokahu saha bade saum prak henteu ge teu nana sunah tersebut naon sababna keur nyirikeun yen saum naon wae di luar bulan Ramadan eta jadi sunah. Terakhir an Abdullah bin Abbas yaqul dari Abdullah bin Abbas berkata hina sauma Rasulullah SAW ketika saum yauma Asyura pada hari Asyura wa amaru bisyamihi dan beliau memerintahkan untuk melakukan saum Asyura itu. Qalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimul yahud wan nasara." Eta Asyura teh hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Manya orang meni akur pisan kitu nya. Yahudi mengolok-olok para sahabat oge nya pesen ka Rasul kada kumaha tuh ieu teh agar Yahudi dan Nasrani berhenti mengolok-olok. Faqala Rasulullah in kana anal amul mukbil iraha ye nyariosna. Ayeuna mah katingali waktuna nya. Tahun ke-10, tahun ke-11 Rasulullah saum keneh jumeneng keneh. Berarti tahun ke-11 saparantos saum Asyura sahabat nyarios Rasulullah geuning kitu keneh wae Yahudi Nasrani teh keun bae atuh lamun tahun hareup bere atos tahun ieu mah menjelang akhir hayat Rasulullah atos saum keneh Asyura ke lamun tahun hareup kaula hirup keneh berarti lamun tahun 12 datang Muharram tanggal 10 teh kaula hirup keneh sumna al yaumat tasy' urang tambahan saum teh jeung tanggal salapan janten Rasulullah ngalaksanakeun falam ya'til amul mukbil tacan ge sumping tahun payun tahun sabaraha tahun 12 katosnya da tahun 11 mah panawi haji saum keneh tapi tuwfiya Rasulullah kojeng pupus nya eta saum teh rencana dilajengkeun ku para sahabat. Jadi we disebut sunnah ammiyah. Sunnah nu tos direncanakeun. Kemun sumping waktosna karidar. Kitu tadi. Kitu heula hadirin tah. Kade sakali deui sunnahna aya luar biasa. Senin Kamis wae bakal dibentenkeun nilaina lantaran aya di dinya lamun dosa dolim nu sarua bobotna beda. Da eta teh bulan nu yakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Jahiliyah wae lamun datang bulan Dzulqa'dah Dzulhijjah. Kitu Dzulqa'dah Dzulhijjah. Areureun Muharram teh perang nu ge eureun. Jazirah Arab nu keur perang datang bulan Dzulqa'dah eureun menghormati. Namun sababna bulan Dzulqa'dah dianggap persiapan haji dan waktu untuk berangkat bulan Dzulhijjah ngalaskeun haji. Terus akhir Dzulhijjah pikeun persiapan pulang sampai Muharram masuk mereka sampai ke negeri masing-masing dengan aman taraya perang ditaati da tiba heula 8 bulan anu opat dimuliakeun teh kayak lamun bulan Muharram saeb dari pararang deui gitu tamatak lamun umat Islam teu ngahormati siga kitu dina hati sok amal solehna tingkatkeun dosa-dosana kirangan gitu kasalahanana atau eleh ku jahiliyahnya jahiliyah wae da hari jahiliyah sok haji nya biasa harara haji atuh haji eta teh ngan dilirenkeun teh saprak sepenuhnya Makkah Madinah dikuasai oleh kaum muslimin baru benar-benar dihentikan asal mah harara haji biasa tuh
Teh Abu Jahal teh kade Haji Jahal teh. Jeung si Haji Lahab. Araraji Rasulullah kieu berarti pada masa Rasul wae harita haji teh eta jahiliyah haji keneh. Wukuf di Arafah bareng keneh, mabit di Mina bareng keneh. Yeuh lamun jahiliyah mah nya kaluarna teh magrib eta teh ti Musdalifah teh urang mah isuk keneh geus kaluar. Ti Arafah urang mah nepi ka magrib kaluar, itu mah nepi ka jam 12 peuting. Ngarah beda ngabring kaluarna. Berarti aya gitu. Jadi sakala deui da maranehna ge eta teh ngarasa yen maneh keturunan Ibrahim, turunan Ismail, yen ibadah haji teh ibadah anu harita di mimitian ku Nabi Ibrahim sareng Ismail. Mereka merasa, nah, kelah eta mah aya khusus sejarahna, jadi naon sababna jadi bet loba patung di dinya. Da samemeh aya patung mah da agama teh agama Islam atuh nu dibawa ku Nabi Ibrahim sareng Ismail. Begitu mimiti aya patung tah nyebar patung di mana-mana. Tah tangke aya khusus sejarahna. Nya secara selintas mah aya dina buku simbuling tadina kurban dan syariah sembelihan dalam Islam. Tah perjalanan akidah ti mimiti iraha jazirah Arab nah jadi pinuh ka musyrikan. Da asalna mah haji beres, umroh beres, tawaf bener, nah kadienakeun jadi patung-patungnya. Tah eta sagitulah hadirin hatur nuhun aya patarosan bilih teh aya ya berarti hatur nuhun teh aya mangga di luar tema mangga posisi tangan ketika sholat jenazah pas waktu salam apakah masih bersedekap atau pas salam satu-satu itu tangan kanan atau ya jadi kemarin waktu salam apakah waktu salam masih bersedekap hari di salam dina jenazah dilaksanakeun bari nangtung teu otomatis di luar takbir yang idza kabbara rafa'a yadaihi kakara dirobah teh lamun rafa'a yadaihi nyaeta idza kabbar Rasulullah upami takbir ngangkat dua pandanganna otak Allahu akbar baca eta Al-Fatihah, salawat jeung sajabana. Allahu akbar. Lamun teu diangkat di mana? Tetep di dieu kan nya kartos. Terus ayeuna salam diangkat henteu? Di dinya we keneh. Jadi samemeh aya dalil nu ngarobahna tetep dina tempatna. Tetep ge aya dalil umum kunna numaru an-nadha'a aymanana ala syama'ilina fis shalah. Lamun teh dalil mindahkeun salila salat leungeun teu sidakep. Lamun aya nu minahkeun pinah. Rasulullah upami ruku nyepeng tuurna pinahkeun ti dieu teh. Kartosnya Rasulullah upami sujud ngahalakeun tuur terus panangan pinahkeun kitu bae unggul. Sabab secara umum mah lamun salat teh panangan kanan di atas panangan kiri. Eta mah dalil umum kunna nu'maru an-nadha'a ala aymanana ala syama'il matakon. Assalamualaikum dina salat ya jenazah assalamualaikum aya teh dalil nu minahkeunana teh aya teu anyar we kecuali lamun aya nu tah dalilna geuning waktu salam teh assalamualaikum pan aya nu kitu teh assalamualaikum nu kitu diseuseulان ku Nabi teh nah cenah eta can leungeun teh jiga buntut kuda nu keur beger eta teh Nabi teh lantaran aya sahabat nu kituan pan di urang aya eta teh aneh assalamualaikum kitu sidik nu kitu teh ku Nabi dicarekan baheula dipigawekeun zaman ayeuna gitu. Jadi tidak ada dalil yang memindahkan berarti tetap di tempatnya sedekah gitu tah atau sakitu teh adanya mangga ieu kumaha teh nah rapet benten antawis pahala na saum Asyura sareng Arafah tidituna Pak tidituna matak patarosan lagi itu hadisna sahih geuning cenah eta pahalana meuni ageng daek teh di pasieun pahala ageng kersan teh mun pasieun pahala ageng da geus tarima ari kersa mah da hadisna sahih matak nasa eta pahala saum Asyura meuni ageng kitu ti dituna saur Nabi kitu cimuring atoh matak Asyura saum artosna kitu sa ti dituna da bohong kan nanyakeun bab pahala mah da ti dituna atuh ati mana atuh mun hadisna dhaif cimuring kade ieu tong diturut nya ge aya janji pahala contoh ye sing saha anu saum 10 hari Asyura aya hadisna ge
itu kadang mah 2 lembar da aya nu khusus nu palsu-palsu nangan salemar we nya saha nu 10 hari Asyura edan Muharram tanggal 1 berkata semuanya muka Asyura eta teh bakal kengeng darun rumah gadang besar satu tapi di setiap rumahnya ada 10.000 rumah. Tadi surgana teh kitu tah. Anu saum tanggal 1 Muharram teh hiji dipake 10. Dina tiap-tiap imah bait teh bait. Jadi di dalam satu bangunan besar darun ada 10.000 rumah-rumah. Di setiap satu rumah na teh anu 10.000 eta teh aya 10.000 ranjang. 7.000 ranjang. Kabayang teu? Imah badag pisan, di jerona aya 7.000 imah. Dina tiap 7.000 saimahna aya 7.000 kasur. Dina tiap sakasurna aya 7.000 bidadari. Eta gerasok jadi sabaraha bidadari? Hiji 7.000 jadi 7.000 waduh kalipatan 7.000 3 kali. Tah bidadari nyampak dina sakasur. Kumaha tah pasti anu ka surga kajen ngorondang ka neraka lantaran yang harapan 7.000 kali 7.000 kata bidadari ka neraka we lieur cenah. Lalu bating melieur lah. Sakitunya tah contoh. Nah eta mah mun tong dipercaya. Da eta mah hadisna palsu. Tuh kitu. Aya nu bieu mah da sahih hadisna mah tak. Nah asal panana agung ti dituna. Bade ditampi moal bade geus tong ribut. Bangga. Hartosna haji teh, hartosna haji. Haji? Hartosna haji. Seueur sarosna mah asal karena dari haji mah hajja yahujju, aya hajja yahijju, aya hujjatan hijjatan. Ke gumantung kana arah lamun hujjatan eta teh tiasa ibadah haji, tiasana dalil nu jadi hujjah. Kata-katana teh sami. Jadi haji mah memang geus jadi ngaran hiji ibadah. Sok dina Quran langsung eta mah walillahi 'alan nasi hijjul bait. Motak tiasa hijjul bait di bahasa Arab ya mah. Hajjul bait, hujjul bait bahasa Arab mah tiasa. Tapi Quran nyebutna milih salah sahiji. Ari ngobrol sapa poe mah, ira bade haji teh, ira bade hiji teh tiasa. Ngan lamun di sunah bade hiji atuh baheula gada hiji can dua teu pande orang mah lieur nya. Tah jadi memang haji dina hati salah satu ibadah. Gitu penginten tah. Tapi ari asal artina mah hajja yahuju hujjatan teh hujjah yang tidak bisa diban asal hati nama. Tapi lamun jadi ibadah jiga salat deui nyaeta ibadah nu dibitan ku takbir ditutup ku salam. Tapi ari harti bahasana doa. Jadi tiap-tiap jalma nu keur ngadoa sora jeung keur salat. Tapi lamun salat teu bisa asal ngadoa. Tah haji ge kitu. Eta teh merupakan satu hujjah bahwa Allah itu benar. Tah kitu begitu. Jadi aya haji hati bahasa hatina hujjah nyata teu bisa dibantah. Tapi lamun haji geus jadi salah satu ibadah eta mah ngaranna ibadah aya ihramna dan seterusna. Sakitu heula hadirin hatur nuhun sing sarehat walafiat tarasadayana rezekina sing beuki gampil tur barokah oge urusanna lancar. Aku qouli hadza wassalamu alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu resep buku baca aya buku-buku simkuring tah aya atau moal disebatan mana di mana? Itu tuh. Sok ibu-ibu nu haroyong mah komo tos apal nyanak-nyanak kebiasa geuningannya. Asal dibayar sama meh ngaleos. Itu hatur nuhun.